pasti umat Islam bakal mineng elingna karena kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti umat Islam bakal ngagungkeun karena kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti umat Islam bakal mineng ngabicarakeun anugerah terbesar ieu, yakni kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun sabab keyakinan umat Islam terhadap kelahiran Nabi adalah anugerah nu teu aya bandinganana. Maka makna tina sawareh makna memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mensyukuri nikmat terbesar, anugerah terbesar, rahmat yang terhebat yang Allah hadiahkan kepada kita dan kepada semua alam semesta. Di mana jalma memahami karena hal ieu, maka moal aya nu mempertanyakan dalil muludan. Pahami? Bedi itu nama keje ngaharamkeun atawa ngapidahkeun muludan moal mungkin. Maka ketika aya jalma anu mempertanyakeun ka buya tentang dalil muludan kumaha dalilna, kan? Maka buya hanya balik bertanya. Cek buya kieu. Ayeuna buya rek nanya ka anjeun. Memeh buya ngajawab dalil Quran dan hadis jeung sabangsana gan panjang eta mah. Ayeuna mah buya rek nanya kana ati anjeun, jujur jawab ku anjeun. Ari anjeun nganggap kana kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh anugerah atawa musibah? Eta nanyakeun ka manehna. Ya anugerah geus. Lamun ceuk anjeun ieu anugerah pasti teu perlu deui kana dalil. Orang sebagai muslim, orang sebagai hamba Allah dina nyikapi anugerah kudu kumaha? Kudu ingat, kudu syukur, kan? Kudu muji ka Allah. Tuh, kudu ngamuliakeun kana eta anugerah, kudu ngobos-ngobos kana eta anugerah. Jol dalil Quran, washkuruli wala takfur, kudu syukur. Jol dalil Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, anjeun kudu ngobos-ngobos karena nikmat anu ku Allah dipaparinkeun ka anjeun. Nah aya nikmat anu bisa ngaleuwihan atawa nyaruaan kana lahirna Nabi. Jal dalil Quran, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Musa, dawuhan Allah ka Nabi Musa, bere pepeling kaum anjeun, bere pepeling Quran sina inget karena hari-hari Allah. Namun hari-hari Allah, hari-hari Allah teh hari-hari di mana dina eta hari-hari Allah maparinan anugerah ka maranehanna. Ya? Apakah aya anugerah anu bisa ngaleuwihan atawa nyaruaan lahir Nabi Muhammad? Apakah aya hari-hari anugerah anu bisa nyaruaan kana hari-hari bulan-bulan dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad? Jal dalil Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Muhammad caritakeun ku hidup ka sakabeh manusia jeung bangsa jin. Dawuhan Allah dina Quran, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, he sakabeh manusia, he sakabeh jin, kalawan karunia Allah jeung rahmat Allah nu dipaparinkeun ku Allah ka aranjeun, fabidzalika falyafrahu, maka pohal eta kudu barungah kitu. Kudu naon cenah? Bunga kudu ato, bunga nage ibadah. Apakah aya karunia jeung rahmat anu bisa nyaruaan kana wujud Nabi urang? Jawab. Jadi nying harapan maulid Nabi teh kudu bunga, kudu syukur, kudu didongeng-dongeng, kudu ingat. Atas dasar naon? Quran. Atas dasar naon? Malah inget ka Nabi urang mah ya kudu tuluy marengan inget ka Allah.
sakumaha dawuhan Allah wa rafa'na laka dzikra. Dawuhan Allah pasuk dibaca ku urang wa rafa'na jeung geus ngangkat ka menu agung laka pikeun hidup Muhammad dzikraka kana zikir ka anjeun. Dzikra teh sanes maf'ul tina rafa'na aika kan mudhof ilaih anu mana mudhof ilaih ieu kedudukanana adalah maf'ul dzikra. Hartina kumaha? Hartina inget ka anjeun ngadongeng-dongeng anjeun nyaritakeun tentang anjeun muji-muji anjeun nu berkaitan jeung anjeun eta adalah amalan anu rofa'na nuku kami diluhurkeun saluhur-luhur ya. Tadi sih muludan piga nyaraneunana bisi muludan teh ngalalebar waktu ngalalebar harta banda ai muludan eling ka saha ka Nabi ai muludan ngadongeng-dongeng saha ka Nabi ai muludan muji-muji saha nah ai muludan nganyahokeun keagungan saha ka Nabi faedahna ari sia unggal poe unggal peuting lain sok nonton film sia sok ngadengkeun dongeng itu dong ieu saha nu didengkeun ku sia saha nu diobrol-obrol ku sia tapi ka beak umur sia tapi ka modal sia ganti-ganti sia tina YouTube itu kalau tina film itu film ieu apa eta teh lain carita karangan jeung hayalan anu hubunganana sia jeung iman sia jeung kasalamatan kebahagiaan kemuliaan tapi ka akhirat malah mohokeun ati sia tapi nah aneh ku sia teh dimasalahkeun teh ditanyakeun hadisna teh ditanyakeun Qur'anna kana ati sia ai tempo nyaritakeun nabi sia sorangan nu geus jelas nyalametkeun ngadak-kadak sia nanyakeun dalilna nah ngurus tunjung teh sia teh tuh coba bayangkan aya ti ku urang mundek di jeroan mah kitu mundek di jeroan kitu saha nu didongengkeun aya nu muludan teh keur ngalakonan naon ngalakonan jinah nu muludan teh ngalakonan judi nu muludan teh ngalakonan kamunkaran nu muludan ngadongeng-dongeng saha Kangjeng Nabi Muhammad muji-muji saha Kangjeng Muhammad salawat salam ka Kangjeng Nabi Muhammad nyarioskeun kamuliaan saha Kangjeng Nabi Muhammad nuju syukur ka Allah syukuran kan syukuran naon anugerah terbesar dilahirkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rek aya nu beda pendapat lamun makna muludan seperti itu moal aya rek aya nu ngabutuhkeun deui dalilnya moal aya matak memeh nanyakeun dalilna ayeuna kieu uing rek nanyakeun heula ka maneh ari rasa maneh gitu kan pandangan maneh kana kelahiran Nabi Muhammad teh eta teh anugerah musibah geus sakitu lamun anugerah geus teu perlu deui dalil ya dongeng nu syukuran ya boga imah sagede pelok syukuran nu nanyakeun dalilna bener henteu jadi lurah syukuran aya nu nanyakeun dalilna eueuh cager tina panyakit syukuran aya nu nanyakeun dalilna eueuh gitu kan anak dikawinkeun syukuran anak disunatan syukuran gitu bener henteu urang kawin syukuran kawin deui syukuran aya anu nanyakeun dalilna terus ayeuna boga gelar syukuran tadek nanyakeun muslim osok kafir osok Hindu Buddha osok cek pandangan kabeh muslim non muslim ai syukuran teh alus ngote halus heutak tunda dina hareupeun panon anjeun ieu boga imah ieu boga anak ieu boga jabatan ieu maulid nabi sok tunda dina panon anjeun jajarkeun ku anjeun mana ayeuna nu bisa nyaruaan kana agungna hebatna anugerah kelahiran panyai boga imah sorangan bisa mencit domba syai muludan mencit no pikir bener enggak omean tapi
si hayangnya syukuran nupang tohagana teh nyaeta nyukuran lahir Nabi. Sabab nyukuran lahir Nabi mah nyukuran sakabeh kahadean nu lahir tina sababiyah lahirna Nabi. Hartina nyukuran kabeh paparin Allah nuku Allah dipaparinkeun lain ka urang ngungkul tapi ka sakabeh alam semesta. Tapi sayangnya syukuran pang tohagana syukuran di makhluk teh cenah syukuran maulid Nabi matak para wali ge maruludan Aisyah lain wali acan itu ajengan acan sihat. Nah geus kitu teh sia mangabidahkeun aduh udah eces tongles paksakeun Rasul mah tarah kudu mikiran urang ayo urang nyarioskeun keagungan Rasul ya kieu geus hayang hees mah hayang syafaat Rasul duh ayo kana syafaat hayang karena ketika yaki ayo buru-buru balik pantes henteu sing sono ka Rasul ayo urang sok unggal peuting ngadengikeun dongeng Rasul kieu teh teuh nya ayo ngobrolkeun dunya minang tapi ka putih jeung salaki macam cempeng we dina luhur bantal oge kan teuh nonton film osok ngadengikeun dongeng itu dongeng osok ngadengikeun dongeng Rasul tahun kali ge teuing jarang tuh kan kartos ente gitu pikiran jadi udah memperemuti jeung ukuran kelahiran Rasul satahun sakali teh eta teh panggote-gotena satahun sakali teh panggote-gotena al-haddul aqal batasan lupa sedetik kan korek muludanana satahun kontak begitu aya nu nyarios gabuya bahwa memperingati maulid Nabi yang biasa oleh umat Islam setiap 1 tahun sekali suka diadakan maulid Nabi itu bid'ah dolalah. Setuju? Oh kaget mana nanti maka setuju segala rupa. Iya dah harusnya mau ugal waktu setuju kita 1 tahun sekali bid'ah dolalah cik dah Rasul mah lebih kata lakulam pikiran umat itu Rasul mah umat salam nina aya dina emutan anjeunna tiap detik sareng menit ayo orang 1 tahun sekali itu kan piraku teu bidah dolalah bener henteu sadar henteu urang tah lamun aya nu ngabidahkeun teh kumaha cenah setuju gitu kan ka hartos henteu kitu ulah disangkal ku urang teh oh lah memangnya abdi teh bidah dolalah sasar abdi teh ari unggal poe unggal peuting nepi ka beak pulsa beak listrik panon nepi ka bolor ninggalian naon kan ngalian TV ninggalian nepi ka genggeuh peuting aya dongeng Rasul setahun sakali ge mini hese tuluy dawar ka panitia teh tunggu teuing inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ari syafaat hayang pang agung cincin ngenteng euy ngenteng Allah tah sing eces da teu perlu didalilan gitu kan dan tinggal kumaha keyakinan urang sikap urang karena maulid Nabi apakah itu anugerah atau bukan gitu merencek maneh mah lain anugerah nepi ka nyukuran kelahiran teh maneh mah bid'ah gitu kan ai boga imah can karuhan nyalametkeun maneh gitu kan maneh beak itu beak ieu gitu kan teu anak disunatan maneh nabuh itu nabuh ieu beak sekian ratus juta teu ngerek nyalametkeun anak teh teu ngerek ngusurkeun maneh pan Nabi mah geus yakin nyalametkeun teu
bisa amin asa panggede nak sering sabar 10.000. Wah di abdi mah semarak tablik akbar maulid lagi CF 50 juta dah robung-robung gitu. Nah lain di sorangan, mau di sorangan mah ada ngejeuhna bener ente ya memurudan sorangan tak kudu boga akuan sorangan ieu mah maulid abdi unggal imah jiga kolot baheula memurudan teh unggal imah kan nepi ka bulan Rabiul Awal teh teu mahi bae we kana Rabiul Tsani bijaksana ulama teh bijaksana ieu abdi teu sawios ngayakeun peremutan maulid nabi dina bulan Rabiul Tsani teu naon eta ge silih muludna keneh teu naon pangna aya silih mulud da eueuh silih Rajab silih Sawal aya silih Ramadan nu aya teh ngan silih eta teh bukti dalil yen umat Islam baheula diurang gitu kan saking sararea unggal imah pada ngagungkeun maulid nabi unggal imah nepi ka bahe teu mahi tah bulan bulan teh berarti nah urang mah teu dipikir meureun sasakala make aya silih mulut teu dipikir dan dipikirna duit wae gitu ya tuh bijil deui aya bahasa kolot naon bahasa kolot teh naon cing kokoro tuh aya kokoro manggih lebaran aya kokoro manggih Rajab aya ge kokoro manggih naon aya hartina kokoro manggih mulut lebih ka aya bahasa kokoro manggih mulut karojol teh anu ngamaknaan ngaco ngamaknaan naon cenah ngamaknaan teh mak cenah nah makin ngamanaan gitu apa cenah dina mulut masuk aya tumpeng baheula mah itu tumpeng jadi mak keke lamun nyaritakeun mak ku kadaharan loba keneh lebaran jah loba keneh lebaran warna nage mulut mah paling tumpeng tapi lebaran mah sagala warna aya tapi nah eueuh istilah kokoroh manggih lebaran kuduna mah lamun ngamaknaan mak kuduna kokoro manggih naon lebaran tapi henteu salah ngamaknaan atuh ya kokoro manggih mulut teh ieu teh dalil yen muludan teh ieu teh adalah wasilah kaberkahan nu jadi solusi pikeun jalma-jalma nu kokoro sehingga jalma-jalma nu kokoro nu didago-dago teh mulut di mana gok jeung mulut pameakan kabungahan sehingga naon sabab totonen lamun bus karena bulan mulut totonen aing dek panggih jeung ijabah totonen tatanen bakal barokah totonen gering bakal cager totonen kabingung kasusah bakal leungit tuh toton